Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden ayeuna kantun bagean anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagean anu ka salapana. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana teu biasa papanasan sigana mah Lurah Asep nepi ka mindeng luh lah mangsa lumampah dina moreretna panon poe siga mangsa harita teh. Aduh, engke deui mah nyadak payung atunya pami bade angkat-angkatan rada tebih teh palurah. Ceuk Kang Husna ditungtungan ku nyereng. Lah, uriak disangka doger monyet atuh Kang Husna. Barakata. Jang Atman mah nepi ka ngabarakatak mangsa ngadenge caritaan Lurah Asep anu samodel kitu teh. Ari Kang Husna jeung Aris mah timbang panting serenge. Ari perkawis si Jolade kumaha apa? Tanya Jang Aris kanu jadi bapana. Teu nyaun Jang Ramdi oge. Nya teu nyaun Juragan Ramdi oge. Masalah si Jolade. Teu puguh dumuk matuhna pajar teh cenah. Tembal Kang Husna dibarengan ku ngalieuk heula sakedeung. Da bubuhan leumpang panghareupna. Ari Kang Husna mah meh rerendengan jeung Lurah Asep. Nyarumput di leuweung rupina mah Pak. Bisa jadi teh Jang Aris euy, nya bisa di leuweung nyumputna. Palurah milu nyarita. Nya atuh papai we kasaban leuweung palurah, urang aprak. Kang Husna nepikeun ka mandangna. Lah teu sararudi teuing, da lega atuh leuweung teh Kang Husna. Leuheung lamun kapanggih. Kitu saja jalan wangkongan meh teu pegat marengan. Nepi ka teu karasa Lurah Asep jeung nu sejena geus kaluar ti wewengkon Cilanjung. Ayeuna mah urang ngiwan heula we sakedeung tuh ngarah nyalase ieu asa teu kuat panas. Ceuk Lurah Asep mangsa lampahan geus kira-kira meunang satengah perjalanan. Karunyaeun sigana mah antuk nama sarerea oge nyaluyuan kana kahayangna Lurah Asep. Jauh ka ditu jauh ka dieu eta patempatan teh. Da bubuhan mangrupa tapal wates antara dua wewengkon. Rada saruni deui kaayaan di eta tempat teh. Tuh, di ditu reureuna ambeh tiis geura. Angin sepoi-sepoi seperti kieu mah nikmat kana awakna geura. Ceuk Palurah Asep nunjuk dapuran awi haur anu aya di sisieun jalan. Kang Husna jeung anu sejena meh bareng arunggeuk. Kojeng Kang, geus kitu mah Lurah Asep miheulaan ngalengkah dituturkeun ku nu sejena. Nah atuh. Nalika keur anteng-anteng leumpang, culung gebeg. Boh Lurah Asep, Kang Husna pon kitu deui Jang Aris katut Jang Atman. Wah ngarenjag kagetna sarta meh bareng ngareureunkeun lengkahna. Mangsa aya 3 jirim anu pating garajleng tina rurungkunan sarta nu saterusna mah pating jarga di hareupeunana. Saha maraneh? Rek naon pangna megatan jalan kuring? Sok sanajan barijeng siga nu sieun oge, Lurah Asep ngawanikeun tumanya. Kitu nate bari nelak-nelak kana beungeut 3 jirim jarangkung badag anu ngan ukur katembong panonna wungkul anu gular-gilar. Da bubuhan kabeh oge maraket tergos. Aing rek nyabut nyawa ilaing deuleu koplok. Tembal nu saurang
anu dina cangkengna nyole gereng bedog panjang gebeg. Atuh Pak Lurah jeung Kang Husna mah pohara ngagebegna sarta langsung nembongkeun paroman nu pohara ka sieunna. Mangsa ngadenge carita eta jalma anu samodel kitu soak jeung sieun pikeun Pak Lurah jeung Mang Husna mah. Iwal ti Jang Aris jeung Jang Atman anu katembongna tarenang teh malah silih reret dibarengan ku kurang kerung. Jang Aris ngiceupkeun sabelah panonna siga nu mere isyarat ka Jang Atman. Siga nu langsung surti deui, Jang Atman oge langsung unggeuh. Ke. Nanaon kasalahan kuring atuh ieu teh? Nepi ka megatan jeung boga maksud rek maragatkeun nyawa kuring sakabeh sagala. Lurah Asep kurang kerung bari rada undur-unduran. Tong lu bebacot dulu. Dembak. Gancang boran euy, dembak kodara. Cek nu saurang. Atuh set. Tekung sinembalan deui harita keneh anu disebut si dempak teh mesat bedogna. Anu saterus nama langsung bae ngagajleng sarta ngahumbatkeun pakarangna rek nigas beheung Pak Lurah Asep. Curela celeng hiat modar sia. Hiat. Awas Pak Lurah awas. Kang Husna siga nu pohara melangeunana. Seak jebrot. Dina mangsa seseukeut bedog meh antal pisan kana beheung Lurah Asep. Sakilat Jang Atman ngagajleng sarta ngajejek beungeut si dempak. Hiu blok. Wadaw, kadebut kuliti. Barang jenggoakna awak si dempak ngagedebut sarta gugulitika dina lemah. Nempok kitu Kang Husna jeung Lurah Asep meh nepi ka molohok mata simeuteun. Sabab teu nyangka sacongo buuk Jang Atman anu katempona masih keneh ololeho. Tetela geus nyangking ilmu ulin wela diri anu kacidaluhungna. Nyaluhung kasebut nawe meureun ari pikeun jalma biasa mah. Lain Lurah Asep jeung Kang Husna wungkul anu kitu nate dalah dua baladna si dempak oge nepi ka pohara ngarenjagna. Kurang ajar cucungah ieu anak beuri teh. Cek saurang balad si dempak tutunjuk ka Jang Atman siga nu pohara keheuleunnana. Mun seug teu kahalangan ku tergos mah geus pasti atrapisan beureum beungeutna saking ku nafsu. Ajaran deui ari kurang keneh mamang rek diajar deui moal. Jang Atman malah ngalonyeng. Goblok, di podaran sia ku aing budak beuje. Balad si dempak siga nu mingkin pohara nafsuna. Mundur Pak, mundur Pak. Nempok kaayaan anu geus moal pibereseun mah. Gancang bae Jang Aris ngajewang pigeulangan Lurah Asep jeung Kang Husna dibawa mundur ngajauhan tempat anu harita dijadikeun pakalangan. Ih, kumaha tuh karunya Jang Atman bisi kumaona. Kang Husna mah rada mugen mangsa setengah digusur pikeun ngajauhan pakalangan teh. Sing percanten Pak. Jang Atman mah sanes budak samaneh apa? Jang Aris ngayakinkeun. Tapi ya acan mah Kang Husna parat ngomongna ka tembong balad si dempak geus ngagajleng bari neunggeulkeun peureupna siga nu hayang ngabejadkeun si Jang Atman. Awas Jang Atman awas. Lurah Asep siga nu pohara melangeunana. Atuh lep gilak. Sakilat Jang Atman ngalaukkeun sirah disusul ku ngagilakeun awakna ka belah kenca. Plos solontongan. Awak baladna si dempak nepi ka nyolonton alatan kabawa ku tanagana sorangan. Mangsa panarajangna teu keuna kana sasaran. Gajleng. Dina kaayaan balad si dempak keur kurang kasaimbangan badanna. Sakilat Jang Atman ngagajleng nepi ka mapakan sirah lawana. Sarta saterusna mah ngacecekeun suku katuhuna kana punduk lawana. Seak hiuk jebrot. Wadaw. Geus teu beunang disingkahan deui jejekan Jang Atman nenggal pisan kana babatok balad si dempak. Gebut. Balad si dempak nepi ka nyuksruk sarta beungeutna leuwih ti heula dipake ngepel taneuh garing. Guliti. Balad si dempak gulitikan sarta nu saterusna mah adu glajer sarta humarurung nungkupan beungeutna anu bararud. Mun seug teu kahalangan ku tergos mah geus pasti ka tembong bibirna anu dumadakan jeding sapada harita.
Dasar budak setan sih ya, kudu diwarah kieu cara magu dewek geuleuh. Balad si Dempak nu saurang deui langsung bae nyebut balati seret. Memang meureun budak mamang meureun budak setan mah geuning eta bedegong ka batur atau memang mah incuna setannya. Tempas Jang Atman ditungtungan ku cecengiran. Urang reca euy, urang reca tuman, urang acak-acak ku sararea euy. Ceuk si Dempak anu harita geus kuateun hudang deui. Soklah maju duanana mang, urang jeding-jedingkeun tah lambei mamang teh ngarasi gagalengan sawah. Jang Atman malah nangtang bari cecengiran. Nempo Jang Atman nurek diraponan ku dua jalma jarangkung badag sarta marawa pakarang. Kang Husna mah langsung ngadareg-deg tayoh nama hayang mantuan. Kang Husna mah langsung ngadereg-deg tayoh nama hayang mantuan. Tapi lengkahna teu kebat sabab leungeunna kaburu dibetot manten ku Jang Aris anakna. Cicing pak bahaya. Keun we da Jang Atman mah geus jagoan ieu pak. Ih karunya Ris, karunya bisi kumaona. Sing percanten pak, Jang Atman mah budak sakti. Basa ti payun oge dileuweung dicegat ku opat rampok malah kalabur rampok napa. Cek Jang Aris ngareka carita sangkan Kang Husna daekeun percaya. Nya keun we urang lalajoanan heula Jang Husna. Mun Jang Atman nepi ka kasorang teh mah kuring oge moal lumpat najan kudu ngalepaskeun nyawa. Cek Lurah Asep siganu nya. Ari geus pada nyarek mah antukna Kang Husna oge daekeun ngagugu. Iya. Katembong si Dempak jeung baladna pating garajleng sarta meh bareng ngaheumbatkeun pakarangna. Seuhuk hiu. Balad si Dempak najoskeun belatina siganu hayang nguak ngawik beuteung Jang Atman. Barang pisan jeung panarajang baladna harita teh bedog si Dempak oge ngadius bangbaraan rek nigas beuheung Jang Atman. Wet lep pelos. Dua pakarangan ukur ngahakan tempat kosong. Pikeun sakadapan mah si Dempak jeung baladna bati pating poloho. Sabab teuing kumaha gerakanana. Tetela Jang Atman geus ngaleungit tina panempona. Ieu kuring mah di dieu mang, di dieu. Gebeg. Si Dempak jeung baladna nepi ka pating rarenjak sarta pohara ngagebegna. Mangsa ngadenge sora anu persis pisan aya di tukangeunana. Atuh gancang si Dempak jeung baladna malikeun awakna. Tapi karek mah ngalieuk Jang Atman geus ngagajleng manten sarta ngajajakeun dua dampal suku kana beungeut dua lawanna. Curela ceneng seak duk dus wadah aduh. Geus eueuh kasempetan pikeun nyingkahan. Antuk nama daek dedaek si Dempak jeung baladna kudu ngasaan pelemna jeung pedona dampal sampean tina panarajang Jang Atman. Kuprak meh bareng si Dempak jeung baladna pating garowak disusul ku awakna anu pating jarengkang sarta nu saterusna mah pating garedebut ninggang lemah. Pakarangna oge nepi ka ngaracleng laleupas teuing ka mana. Lebok sia ah. Modar. Lurah Asep jeung Kang Husna pating jorowok siganu hayang ngupuas. Ari Jang Aris mah bati gogodeg. Nempo pamolah nu jadi bapa jeung pamimpin lemburna anu samodel kitu teh. Bade nambi deui moal mah. Ieu lumayan ieu. Aya embohan. Jang Atman seserian siga anu ngeunah pisan. Batan nembalan mah si Dempak jeung baladna malah humaragung bari narungkup beungeutna. Kojengkang Jang Atman ngojengkang ngadeuketan anu keur ngagoler. Awas Jang Atman, awas tukanggun. Lurah Asep jeung Kang Husna meh barang pating jorowok mangsa nempo baladna si Dempak anu samemehna nyuksruk. Ngoneal hudang serta langsung tatan-tatan rek maledogeun balati ka Jang Atman anu harita keur dina kayaan nonggongan. Atuh gancang bae Jang Atman malikeun awakna. Siuk jengkang gedebut. Barang pisan jeung Jang Atman anu malikeun awakna.
balad si Dempak nu harita gesrek maledogeun pisan balatina teh. Ujug-ujug ngagoak sarta ngajengkang tur ngagedebut kana taneuh kalayan pohara pisan tarikna. Langsung kapiuhan eta balad si Dempak anu rek ngabongohan teh. Sarta katembong dina tarangna langsung aya nu ngajendol sagede endog soang. Sok sanajan kahalangan ku tergos. Nampo kitu Lurah Asep jeung Kang Husna bati pating polohok. Sabab teu nempoweun kana kajadian anu sabenerna. Ari Jang Atman reet ka Jang Aris anu harita siga nu gura-giru nyumputkeun leungeunna. Jang Aris tibang ngiceupan mangsa direret ku Jang Atman teh. Nyeh, Jang Atman seuri dibarengan ku unggut-unggutan. Nempo kitu teh ari Lurah Asep jeung Kang Husna mah ngan bati kurang kerung teu ngartieun. Mang, rek mindo deui moal, Mang. Jang Atman malikeun deui awakna ka si Dempak jeung saurang baladna. Batan nembalan mah si Dempak malah ngorondang nyamperkeun baladna anu keur kapiuhan. Nu saurang oge pipilueun. Jung si Dempak jeung baladna ngajungjungkeun anu kapiuhan. Awas ya, rasakeun deuleuh, walas ti aing beujeuh. Cek si Dempak bari tutunjuk ka Jang Atman. Rawoskeun mah jeding mamangnya. Rawoskeun mah jeding mamang. Jang Atman malah bebarakatakan nunjuk bibir si Dempak jeung balad-baladna anu memang jadi semu marunuu sok sanajan kahalangan ku tergosna. Kalawan teu nembalan deui geus kitu mah kebat bae si Dempak jeung baladna nyangkeh anu kapiuhan. Sarta nu saterusna mah kalian semu rumanggieung ninggalkeun eta patempatan. Dereg-deg atuh geus kitu mah Lurah Asep jeung Kang Husna mepawela heula nyamperkeun ka Jang Atman. Jang Aris oge kalayan antare pisan milu nuturkeun ti tukangeunana. Waduh, geuning sakti hidep teh Jang Atman. Nya, mun itu nyangka pisan mamang mah Jang Atman. Kang Husna jeung Lurah Asep semu hari weus-weus enggoning nembongkeun ka reueusna. Ari Jang Atman timbang nyereng. Nuhun pisannya Jang Atman. Mun eueuh Jang Atman mah teuing kumaha nasib bapa teh Jang. Lurah Asep semu dongkok bari nyekelan tak-tak Jang Atman. Mohon sami-sami Pak Lurah, sami-sami. Ari Jang Atman boga ilmu ngalumpuhkeun lawan anu kitu. Hah? Di mana? Komo tadi ngalumpuhkeun lawan ku teutepan. Kumaha eta carana Jang? Kang Husna neuteub antep ka Jang Atman. Kituna teh bari sarua semu dongkok. Maksana kumaha Mang? Jang Atman rada kerung. Nya eta we geuning. Basa nu tadi rek ngabongohan maledogeun balati. Karek ditetep oge ujug-ujug ngajengkang sarta langsung kapiuhan kitu Jang. Kang Husna ngomong kitu nate, ari Jang Atman mah malah nyerengeh. Reet Jang Atman ngareret ka Jang Aris. Kang Husna jeung Lurah Asep oge pipilueun ngareret. Tapi gancang Jang Atman ngabalieur, siga nu keur nempo ka mana bae mangsa direret ku Jang Husna jeung Lurah Asep. Tah Riz, kudu bisa kitu mah santren teh Riz. Ngaji penting, bela diri penting. Turutan tah Jang Atman Riz. Pan bisa nulungan batur ari boga pangabisa mah Riz. Ti Kang Husna kituna teh bari cengkat deui tina dongkona. Oh, muhun Pak, rada piduan we Pak. Jang Aris unggut-unggutan semut tungkul. Ari Jang Atman mah tibang nyerengeh nempok kitu teh. Jang Atman balikna ka imah bapa we nya Jang. Meuting heula di imah bapa. Lurah Asep dari apisan. Oh, keun bae dasar uak meuting di imah bapa oge atuh. Mun pasusubuh rek ka Giri Marta deui, ku bapa dianterkeun heula ari rek nyamper Jang Aris mah. Cek Lurah Asep deui satengah maksa. Red Jang Atman ngareret ka Jang Aris. Ari anu direret nama timbang unggul. Mangga upami teu matak ngarerepot mah Pak Lurah, mangga. Tah kitu atuh da bageur Jang Atman. Siga nu pohara bungaheunana Lurah Asep maksa Jang Atman daekeun diajak meuting di imahna teh. Hayu Pak Lurah,
tos lapar itu abdi mah Pak, ayo ah. Kang Husna ngajak teruskeun deui lalampahanan. Ai nya ayo atuh. Tapi ke itu bedog jeung balati kumahakeun nya. Tembal Lurah Asep ditungtungan ku ngareret kana bedog jeung dua balati si Dempak jeung dua balatna anu pating goletak dina luhur tan. Rawatan we Palurah lumayan sarae. Lurah Asep timbang unggek saltan saterus nama nyokotan tilu pakarang anu pating goletak. Yo balatina mah ampihan we ku Jang Husna. Butuh bedogna wungkul kuring mah paragi ngadekan suluh. Mohon atuh Pak, lumayan ieu oge kangge nyiksikan bawang. Tembal Kang Husna sajeroning nampanan dua balati. Ngadenge wangkongan antara Kang Husna jeung Lurah Asep anu samodel kitu. Ari Jang Atman jeung Jang Aris mah berarti silih reret dibarengan ku pating serengeh asa kagugu tayohna mah. Ai nya ieu duit pangganti ngebedugna teh Kang Husna. Lurah Asep ngasongkeun lembaran duit ka Kang Husna. Atuh meuni agung-agung teuing Palurah, agung teuing ah. Rada ngajenghok Kang Husna mangsa nampanan duit anu lumayan gede ajena teh. Lah ampihan we geus milik na mata kitu oge Jang Husna. Nya hatur nuhun pisan atuh Palurah. Janten aya ieu kangge mekelan si Aris ayeuna mah. Kang Husna siga nu bunga. Pake we eta mah tenang, perkara keur bekal Jang Aris jeung Jang Atman mah engke kukuring dibere deui isu. Waduh, hatur nuhun pisan atuh Palurah. Hayu ah bisi burit manten. Bring we. Geus kitu mah sararea ngabring deui sejan teruskeun lalampahan anu katunda. Perkara kajadian anu cikeneh karandapan jadi bahan wangkongan di sapapanjang jalan. Lurah Asep jeung Kang Husna pok deui nembrakeun kareueusna ka Jang Atman. Budak satepak anu geus mampu ngungkulan tilu jalma anu rek ngabahayakeun kasalametan dirina. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Salam